tuh jelema kolot penyahoan awas poe ieu ulah ka ditu ulah ka luhur kunaon ngarabring batur di luar negeri ti mana tuh ka luhur gunung mana oh kanyaho geus ulah we ke lamun geus tarurun deui karek urang meunang ka luhur eta pan ngomong kitu kolot ngomong kitu tuh bari geus baralik sok sia geus di ka luhur ya Allah ya Rabbi Gunung Karang teh sembarangan sebab Gunung Karang mah aya dua hiji gunung putih dua gunung hideung aya Pamujaan hideung aya putih tempat para wali salah asup sia bahaya Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah kan kerajaan benteng tah kerajaan benteng teh tah di dieu tah ieu kali pasir ieu Al Ittihad da ka dieu tah naon tah ngaranna lain da ka dieu tah Ki Basir Grendeng eta kerajaan di dieu Grendeng eta kerajaan ngaran sebuah kerajaan Grendeng mantak aya hubunganna jeung Karawang di Karawang ge aya kampung Grendeng hubungan Indonesia Tangerang Benteng jeung Karawang sampai kiamat moal pisah tanyakeun di Karawang aya Grendeng aya di dieu aya Grendeng sebab kerajaan di dieu aslina orang Grendeng keturunan-keturunanna kurang kerajaan Benteng mun kula nyaritakeun seputar Tangerang Benteng teh mentak lamun aya macem-macem orang inget ka sejarah greget ci negara aing sia ieu awas ya kuy disundatan sia parang sana sia oh ai eta dan ketugas Cisadane eta teh kiri kananna bentengan membenteng Kesultanan Banten ketika ayat kafir musuh Belanda dek asup ka Banten teh coba benteng ieu heula ku sia tabrak dah urang nyaritakeun seputar Tangerang benteng jadi Tangerang teh wow eta teh henteu mudah sebab Tangerang teh Tengger asli mah Tangerang teh Tengger tina benteng jadi Tengger henteu sambarangan Tangerang yehe nu mantak Tangerang mah abah dongeng huluna mah di Banten buntutna di dieu lamun buntut ngagibeg awas ih eta kolot baheula ngomong kitu di kumaha buntut lagi eneng mantes gupak ih lu dipake kasihan buntut lu mantak eta budak tas gupak eneng teh nyekelan buntut teh dah sia teh nyaraho sih sok tanyakeun ka nu ngangon dicekelan kuliah cek aduh geus ngagibah cek keneh bahaya cek keneh teh buntut tuh dicekelan ku budak terus tah ngagibeg buntut lawas cilaka Tangerang asal ngagibeg awas Jakarta acak-acakan hulu mah hulu calangap doang tapi buntut ya bahaya Tangerang teh buntut kemana sih cenah kieu cerita lah aya sejarah nah eta mah sejarah khususna aya di kula kemudian naon gitu ngaranna sejarah anu umumna tuh aya sejarah khususna silsilah aya insyaallah mentak teu beunang sambarangan ge di Tangerang teu beunang sambarangan boga sejarah bentengan na benteng Kesultanan Banten kemudian tu Cikande eta lain sambarangan di dinya teh peralihan ilmu Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Banten awas lewat jembatan Cikande lamun lewat kadinya manehanana teu boga adab dek ngadu jeung urang Banten ilmu naon bae ge moal menang
Banten dek keluar ti Banten lewat eta sarua bae dek ngadu di Cirebon. Awas hati-hati eta aya nu ngageugeuh datang ka Tuhan. Lamun urang bisa nempo di alam eta masih kena rentul cara ricing di jembatan eta. Unggal poe anu ngabring ka Gunung Karang teh loba teu kadeulean ku mata-mata modal saraya mah kieu. Hares ngabring ka luhur teh tuh jelema kolot penyahoan. Awas poe ieu ulah ka ditu ulah ka luhur kuna ngarabring batur di luar negeri ti mamana tuh ka luhur gunung mana kanyaho geus ulah we ke lamun geus tarurun deui karek urang meunang ka luhur eta pan ngomong kitu kolot ngomong kitu tuh bari geus baralik sok siap besi di kalaluhur ya Allah ya Rabbi Gunung Karang teh teu sembarangan sebab Gunung Karang mah aya dua hiji gunung putih dua gunung hideung aya Pabujaan hideung aya putih tempat para wali salah asup sia bahaya Gunung Karang ieu mendak kolot baheula misal ulah sok ka Gunung Karang cukup sakitu besi teu nyaho geus ulah sok ka Gunung Karang besi teu nyaho padahal aya tempat perkumpulan para ulia sadunia lain letik-letik Gunung Karang mah tapi perkumpulan jurig sadunia deui bae di dinya. Ieu mah pan saya sajurig kabeh ieu mah ya. Ieu urang cerita seputar kos karar itu. Ye. Namun ayeuna Jakarta dikirim ti Gunung Karang. Hancur kan? Urang mah cicing bae deui mah. Dikirim kumaha cara ngirimna? Aing teu nyaho aya ka dinya mah. Ngan hadiahan bae Mbah Jamrong. Nah, kolot baheula seputar Tangerang boga sejarah. Lain lalagan sejarah teh gede sejarahnya. Nah, ulah main-main. Engke baheula keur carita kerajaan Grendeng engke nu bakal jadi kegede-gegede di Tangerang mah bakalna urang Ciamis, urang Tasik, urang Bandung, urang Parahyangan. Engke bakal dicekel deui ku urang Tangerang. Engke gegedena bakalna aya urang Tangerang nu jawara bakal nyekel Tangerang engke di ujung. Atuh teh mah carita kolot ngaranna ge. Geus jauhan ti heula ke aya jawara nyekel Kabupaten Tangerang sebab buntut Singhade. Jawara teh lain jawara tukang mabok. Jawara teh singkatan. Jakna naon, wakna naon, rakna naon. Lah orang sih lah odog deh ya kari tuh kan jawara teh lain sakadar jawara kumis mablang jenggot sempong lain teh bahasa kulon ngaranna urang nyarita Kangkas Pandeglang Serang Banten Tangerang aya bahasa jawara eta singkatan jakna naon wakna naon rakna naon. Nah untuk saat ini tidak akan saya buka. Ieu mah deuk nyaritakeun hikmahna zakat. Lamun urang geus cinta tambah kana dunia gelimang dunia naon ku hanteu dibeuli naon ku hanteu dilaksanakan naon ku hanteu terus bae sakumaha kayang nafsu kanter ku harta gunung dipindahkan laut diuruk awewe mana dibeli ku aing hotel mana heesan ku aing mobil mana beli ku aing perusahaan mana tukang bakso mah hayang bakso jeung tukang bakso na jeung karanjang na beli kabeh insyaallah teh si Sugi mah kan goblok bakso jeung siana kabeh tukang bakso teh kira-kira jeung hulu sia dibeli ku aing kabeh Nusugi teh tarolol geus tuh imana. Nah, sedengkeun harta mayulhilu hubballah ngalengitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur jadi jenderal jadi menteri jadi presiden kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti tina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua ada hese tumpang kaki dua
lempang kelek sakumaha bisulan tak kakarak naik ke Fortuner doang budak lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan kalangkangna di lengkahan tampiling sapoe amun kalangkang aing di lengkahan goblok sia sugih yuzhilu ballah galeungitkeun kana cinta ka Allah keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae dereus tambah salat kan gabla dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah oh maji maji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 itu kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh opat ulah sedang ka 7 bae aing kana neraka aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae saekeun sumut sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhiluhu ballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji saadatur ruh 2 saadatul badan 3 saadatul kharij hiji kebahagiaan ruh nomor kedua kebahagiaan badan nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman iman atuh gerakan bogana saha Allah allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulmati wan nur roh bagianana nya luluh roh teh taku iman bahagia kebahagiaan badan di akhirat ya kebahagiaan di akhirat nah ieu teh badan kumaha salat atuh aya geus iman mah mulai tah coba babacaanna kumaha praktekna kumaha kan awak babacaanna kumaha Allahu akbar terus Allah akbar kabir belajar tanyana teh baca Fatihah surat terus takbir terus ruku sujud awak kan itu dibawa kebahagiaan akhirat roh iman ke Allah awak diajak sholat puasa bahagia muka tilu kharij teh luareun awak jeung luareun ruh naon mal harta nah itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat nah lamun roh bae nurut iman kanu bogana daek salat daek iman lamun awak bae nurut kanu bogana daek salat tinggal luareun roh jeung awak ieu harta dek dikumahakeun ieu harta sebab luareun awak kurang tah mah luareun awak kurang roh mah luareun roh urang harta mah nah ieu ge berfungsi jang saadah jang kebahagiaan darai dunia jeung akhirat dunia geus jelas harta mah nu mantak urang resep akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman nurut kuari eueuh di jalan sebab harta mah mawana kana kalazatan kanikmatan dunia otomatis Allah nyieun aturan nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak batura lamun nurut make aturan zakat salamat ku jelema ieu lamun teu nurut silakan roh iman ka Allah salamet awak daek dipakai ibadah ka Allah salamet harta dikeluarkeun zakatna salamet teu iman kafir ngaranna silakan eueuh saadah awak teu daekeun dibawa ibadah silakan harta teu dizakatan awas nancem jadi syuja'ul aqrab nah ieu mulai ku dedehna jeung nyaana Gusti Allah ka manusia anu dibere watak resep kana harta supaya salamat Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli nah
maka Allah ngajelaskan Kangjeng Nabi kepentingan pribadi kepentingan keluarga dijelaskan make ayat ieu abeh kadengeun khusus ku munafik umumna ku kafir-kafir ulah aya semu-semu dina agama langsungkeun bae ulah aya nipu diri ulah aya nipu umat supaya jelas moal bisa lamun lain para wali Allah subhanahu kadele nama pondok pesantren Yayasan Al-Istiqomah kadele yayasan Islam Al-Istiqomah horeng di jero nama dek dudunya nipu takos gitu yayasan berbagai yayasan teh geus lain murni ikir cerita dunia kawalian teu salah besi pajar nyalahkeun gua lain mun keur carita kitu persaingan pendidikan boleh-boleh saja boleh-boleh ieu mah keur carita kemurnian keur ieu mah makomna makom wali geus tah mah kos kitu mah sampah tah mah lamun keur carita persaingan pendidikan wah bila perlu nyen Universitas Islam silakan timimita mi teh madrasah datang ke sanawiyah ibtidaiyah sanawiyah aliyah terus datang ke universitas kerjaritakeun persaingan pendidikan silahkan teu salah-salah teh kejar ku urang mimiti bahasa Inggris bahasa Arab datang ke bahasa Jawa koeklos eta keur eta persaingan ndek kumaha dakwahna lamun urang ka Jerman teu bisa bahasa Jerman ndek kumaha dakwahna mun urang ka Inggris teu bisa bahasa Inggris ndek kumaha dakwahna ka Amerika urang teu bisa bahasa Inggris Amerika beda Inggris jeung Inggris Amerika aya perbedaan setik adapun dina grammar mah sarangan ngucapkeunana beda lamun bahasa Inggris asli ngadahar kurupuk eta kadengena kurang kekersekan eta Inggris asli eta nah kuari perkembangan Islam emang kumaha urang mangan saukur kitu ti desa ka desa ti kecamatan disebut kurung batokeun ningali perkembangan di dunia kumaha perkembangan Islam di Inggris kuari sakitu ditikeman dibunuh dipenjara tokoh-tokoh Islam ternyata kuari teh kemulusan jeung kaluhuran Islam di Inggris teh geus aya masjid gede luar biasa di tengah-tengah kota Inggris di Belanda teh geus aya kuari mata Masya Allah di Belanda sarua kejemnya luar biasa tapi terus bae tokoh Islam kuari geus aya majelis taklim di tengah-tengah kitu kota itu Belanda teh Holland di Amerika geus teu katahan matak beki benci bae negara-negara Eropa teh benci jasa kuari ka Islam sebab sakitu ditikeman dibunuh terus bae di Indonesia disingsieunan terus bae geus sabaraha nu dipenjara sabaraha nu dibunuh sugan sieun teu biasa bae urang nu kadenge ku urang bae amir biki dibrolong sugan sararieun teu biasa bae Islam teh aya kos kitu tah Islam teh tah ieu teu waya paeh mah paeh bae ieu jan henteu perang ge paeh bae jadi tenang sirup di Islam tak ieu di Amerika di Inggris perkembanganna geus luar biasa. Nah eta saha eta nu dakwah lamun lain nu bisa bahasa Inggris panetan nu dakwah ka Inggris teh cikal bakal nama urang Habsyi urang Ethiopia jelema hideung ka dinya teh lantaran jago jasanya na teh ibarat-ibaratkeunana tewak penjara menang 3 tahun dikaluarkeun di dakwah deui terus penjara deui kaluarkeun dakwah deui eureun ditembak bae geus ngabangun masjid di Amerika sarua bae kitu jeung kitu bae datang ka kuari ieu hasil peperangan Irak orang Amerika balik kararuat jasa Islam nu kuari henteu diekspos bae kuari ka berbagai media padahal perkembangan anda alhamdulillah
tak eta teu meunang teh kos kitu teh tadi berita-beritakeun kok cenah kiai nyaho kamari ulin ka ditu sakedeung malah ka ditu neuleuh masyaallah sugan teh di mana Amerika horengan deket Cikupa aja kos itu berkembang diadu-adukeun ku Yahudi diadu-adukeun ku Yahudi terus bae Islam kurang kumaha dek dileungitkeun di Indonesia mulai diayasankeun secara zohir mah bagus kuna saimbang batin nama eker dikebiri supaya ulah bisa nyebut cau terus tokoh-tokohna diajak di partai supaya ulah bisa ngomongkeun Al-Qur'anul Karim tapi terus bae Islam per detik ieu Amerika ge bingungeun ka Indonesia terus bae dia teroriskeun kuari kembali balik kuari nu teroris mah justru Amerika balik ke Amerika kuari ini kerancangan undang-undang nu aya di Indonesia hendak menyudutkan Islam teh bahaya geus datang kuari di Timur Tengah hati-hati Indonesia nu negor malah orang Timur Tengah ka Indonesia lain urang hendak menyudutkan orang-orang Islam supaya kieu ye engke Islam yang paling baik, Islam yang mengikuti aturan pemerintah, Islam yang paling baik, Islam yang selalu yes terhadap undang-undang Amerika. Itulah Islam yang paling bagus. Di Indonesia teh diterapkan undang-undang eta. Encan aya nu kumaha, padahal di DPR teh loba kiai, di MPR loba kiai. Geus nyahoeun nya eta kos kitu teh bakalna teh tah. Disekan di Amerika. Tah, tapi nu negara orang Timur Tengah, malah orang Mesir, malah orang Baghdad, malah orang Irak melalui kedutaan-kedutaan Timur Tengah nu aya di urang teh negor hati-hati ya deu kumaha. Cih, urang mah di dia cicing-cicing bae, malah can nyaho-nyaho acan. Tah, ieu deu kumaha teh? Ditegorna ku urang ditu, berarti luar biasa abong Nabi baheula ti ditu. Abong Rasul baheula ti ditu. Di ditu nu hati-hati. Malah kuari ngahinakeun ka Indonesia. Eta orang Malaysia secara zahir nyata teh salah batin mah aja bener batin mah bener kenapa itu Habibie gitu-gitu kajen teh disalah-salahkeun ge emang jero nama kos gitu iya sebenarnya mah tah jeung urang luar negeri teh keur memperhatikan Indonesia aya naon meureun ku di Indonesia teh anu sabenerna mah ye ulah disaaka kasorot ieu teh pudoli keur dakwah disorot ku Amerika. Wah, iya pudoli keur dakwah cenah yang Haji Jamal ya. Barang dideuleu teh ku Amerika biarkan. Tidak membahayakan. Geus kajawa di Amerika teh. Satelit dunia Amerika teh geus dideuleukeun ku ari kang ngising-ngising ka deuleu ku ari. Baheula mah Ki Hasyim Muzadi ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol jeung kiai teh mantan kedutaan kitu Qatar Ki Hasyim kula ngobrolkeun nyaritakeun soal kos kitu tah asa percaya teu percaya ternyata kuari membukti nyata luar biasa perkembangan teknologi terus sieun Islam teu pernah sieun biasa bae kuari kanyahoan di satelit ya saha nu sok hudang ti peuting kanyahoan barang di dalam teh wah Habib Rozak bangun malam nonton bola iya kayak ada dipresentasikan kekuatan Islam teh melalui zahir heula satelit atuh urang mah boga pikiran kos kitu lain-lain kakara kuari ja Amerika maneulekeun memeh urang aya kitu hese-hese amat sih di satelitan ku Amerika ja teu sieun-sieun acan ja urang mah sieun lagi ka Gusti Allah ja urang memeh aya ge Allah geus cahuan geus deuleukeun ieu rempan-rempan teuing ja atuh ieu mah lain nang hayang urang aya ge nang Allah ngayakeunana nang Allah maksa aya sia nang Allah maksa mondok sia nang Allah ngayakeun ngaji sia nang Allah ngayakeun hudang sia nang Allah setel tipis sia nang Allah ya sia-sia amat atuh ulah sia-sia biasa bae Masya Allah nah ieu Rakaatun min alimin cekeng jeung Nabi sarakaat ti ahli makrifat ka Allah leuwih utama tibatan 1000 rakaat. Onceng. 1000 rakaat datang ke dadas tarang hideung. 1000 rakaat teh lekuk deui asana di dieu macan nyarang aya banu 1000 rakaat. 100 encan 100. 50 encan.
20 encan keneh 10 lamun aya nu mayar teh ge 10 ge encan keneh wae masyaallah kari is 2 rakaat ahli makrifat berbanding leuwih utama tibatan 1000 rakaat ya Allah ya karim zikir hiji la ilaha illallah hiji dibandingkan jeung 1000 zikir dute ngarti ka Gusti Allah beratan nu zikir hiji terus bae mah rakaatun teh rakaatun min alimillah atuh zikirna maca Qur'anna sok buala rupana sedekahna pokona ngabandingna leuwih tibatan 1000 tah eta teh kumaha kos kitu emang lantaran di jero hatena eueuh naon ngan Allah doang muatan anu 1000 rakaat atau 1000 zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ulurek lirik bae mata la ilaha illallah la ilaha aduh jauh koneng amat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bro jeruk bagus la ilaha illallah datang apel aja aduh mantap biar amplop dah sabaranya ieu nya dah amplopna sabaraha aja ke daya tah geus nguji-nguji kode benerkeun coba ieu saha eta tah ye hararese muatan-muatan di jerona hiji be Allah bulit Allah teh lain sakadar Allah hehe saya ngabayangkeunana sebab kieu ahli Allah mah lain hartina Allah nempel ngarasa emang kumaha bisa ngarasa saya ti kieu bae lah langit bumi jeung eusina ayana langit menang kudrat Allah ayana bumi kudrat Allah ayana makhluk-makhluk nang kudrat Allah hirup paeh melalui kudrat Allah sifat Allah teh teu dua teu tilu hiji kudrat Allah teh hiji teu dua teu tilu iradat Allah teh iradat teh hiji teu dua teu tilu ya keur carita hiji behelanan hiji kudrat hiji henteu dua henteu tilu hiji nah kuaris sa dunia ye kudrat Allah teh ngan hiji mun cara listrik mah mun cara listrik nempel kudrat Allah kaki Zaid sabara persen nempel kudrat Allah kaki Umar sabara persen nempel kaki Bakar sabara persen kudrat nu nempel kaki Zaid leuwih gede tibatan nu nempel kaki Umar kudrat nu nempel kaki Umar leuwih gede tibatan kaki Bakar selalu gitu wed cicingna langit kudrat Allah cicingna bumi menang kudrat Allah robahna manusia lempang diuk eta teh kudrat Allah kicep kaluhur kahandap menang kudrat Allah aya batur jeung aya urang kudrat Allah je atuh ieu teh sepi tidak kudrat Allah urang teh kuari keur tikelekep dina kudrat Allah angin hawa ieu kakaler kakidul kawetan kakulot angina tapak kudrat Allah digerakkeun ku kudrat Allah tapak pagawean digerakkeun ku kudrat Allah nu kahirup ku urang tah nu kahirup ku urang tah eta teh nang ngahirupkeun Gusti Allah meunang ngajerokeun Gusti Allah kaluar nang Gusti Allah kajero nang Gusti Allah kudrat teh kudrat keur carita kudrat bae hiji jadi atuh urang kapanggih jeung Ki Zaid eta teh Ki Zaid aya kudrat Allahan urang aya kudrat Allahan kapanggih kudrat jeung kudrat teh eta keneh berarti sarua jeung kapanggih jeung Allah kapan kudrat teh sifat Allah pan sifat mah moal pegat moal pecat tina zat moal pecat tina zat berarti aya kudrat teh aya zat Allahan ngan heula moal kaharti zat Allah mun can kaharti sifat lantaran dina sifat eta ke bakal nempel dina pagawean Allah tapak pagawean Allah teh kasifatan ku kudrat Allah na zat Allah teh aya nu sabenerna mah di mana ayana cak sompralna mah di sia aya Allah cak sompralna mah tah di dieu aya kudrat aya Allah pan kanyawan aya Allah pan aya kudrat jadi urang kapanggih jeung batur teh kapanggih Allah jeung Allah tereh murtad ye ngaji ilmu hakikat mah kos kitu gaji ilmu hakikat mah ngaji ilmu tasawuf mah kos kitu tah pok tinggalkeun heula ku urang di jero hate teh urusan dunia urusan pagawean ka Allahkeun
lempengkeun heula keur jaritakeun kudrat. Eueuh nu kaluar tina kudrat Allah, aya nang kudrat Allah, eueuh nang kudrat Allah, hirup nang kudrat Allah, paeh nang kudrat Allah. Ndek kumaha aja eta mah kabeh kudrat, ai kudrat teh sifat Allah, ai sifat moal pecat tina zat berarti Allah. Matak Allah di mana bae ayana. Cak Kanjeng Nabi, urang duaan, urang sorangan, Allah nu kadua, urang duaan, Allah nu katilu, urang tiluan, Allah nu kaopat. Mencara listrik teng heulanan nempel ka mana ta'aluk teh ngaranna mun bahasa tauhid mah ta'aluk. Nah si Kizail mah dibere kudrat teh gede, hiji tanagana luar biasa, wawanenan luar biasa. Ketika gelut di medan laga perang, wah gagah jasa kos Khalid bin Walid, kos Hamzah, gagah luar biasa. Kudrat Allah na nempel di dinya. Hakikat nama lainnya anak eta nu ngupat ngapitkeun pedang teh Gusti Allah. Gusti Allah teh nu matak dek mana aya nu dia sesali jamal aya eueuh nu kudu dia sesali jakabeh ge kudrat Allah keur hiji kudrat bae taluk lang ke kudu urang nyaho taluk irodat kudrat ngan kabeh ge kang talukna teh ieu teh kana nu mungkin Allah mah teu katalukan ku kudrat. Jadi atuh berarti atuh urang teh kapanggih urang jeung batur teh kudrat jeung kudrat sifat Allah hiji teh dua teh tilu. Atuh hakikat nama iya acak-acakan dunia teh atau emang kudrat Allah kos kieu. Nah mulai kuari takdir berarti kudrat teh eta teh kakawasaan Allah. Allah maha kawasa. Qadir berarti lantarannya lah anu utar atur takdir ka urang jadi jelema kos kieu sakieu per detik ieu geus aya takdir Allah sakieu isuk wallahu alam kumaha. Dek naon coba atuh nu kaluar ti Allah jamal aya nu cak Allah lamun sia dek maksiat ka aing teangan bumi nu ku aing teu kadale anu kaluar tina kudrat aing los teangan ku sia tuh ai sia nu kadu kotok bae mah ayo dek kumaha coba tah mulai eta kakarak pembahasan jangan subkeunana ieu jangan subkeunana ka jero hate supaya yakin kumaha jangan subkeunana ka jero hate nu ngatur nanti kudu guru mursyid. Nah ke mual bisa guru fikih, mual bisa guru alat, mual bisa guru tafsir, mual bisa hiji guru mursyid nu bisa diatur ku guru mursyid. Teraja, terakyat, tenu sugih, tenu susah. Heulanan, jas sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai. Syekh Abdul Qadir sugih jasa wali. Si Junaid di Cikupanya tuh bukan naon tuh wali rusak jasa pan jawali mah tuh utar atur ruhani atur kolbu sanu ngaturna ai can bisa kudu aya guruna nu ngabimbing ka dieu ya urang teh nyawa ka Bandung dibimbing sia jalan ka dieu ya ari karna mah geus dibere ya rute Bandung dek jalan tol ya dek jalan tol Ciawi ka dieu dek jalan tol gitu Purwakarta ya dek jalan anu biasa ya geus aya karena nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana ya bakal lain nggak jebur di Yogyakarta asana tah saeueuh nunungtun aya nunungtun mah pangeunana teh dia ya ka dia sanajan tenang bae ulah kebaula kenceng-kenceng naik mobilna teh di rest area eureun ngopi heula jeung geus nyaho ieu nunungtuna lah sepira Bandung geus kauji ku jana bakal datang dah heula ngabaso heula geus tenang heula nya geus tah dadahar di dinya ngabaso segala rupa ya ke tenang heula aing deuk kieu heula beres kiri baur nya tinggalnya anu mayar bantah teh eta teh Bandung teh gitu kudu nyahoeun ka Allah ka dieu saat nyahoeun lain ahli fikih mutar atur zahir ieulah guru mursyid nyana nu nyahoeun sebab nyana geus ngarasakeun akhirat
nya nama jasad di dunia ieu gol budak geus aya di sorga di akhirat. Jadi nyana teh nu nungtun sebab janana geus aya di akhirat. Geus ketika caknya ulah ka dinya tah mah proposal haram, moal datang sia. Aing ge datang tanpa proposal. Gitu. Bos ulah, ai dibere onam. Siapa ju cokot bae. Kekartik we nya menghayang jasa. Tah eta kos itu tah ieu ka dinya ulah ka dieu ulah terus dimurni-murnikeun kolbu teh dimurni-murnikeun takkan geus aya Allah doang di jero hate kumaha tah salatna teh lain sorangan eueuh lantaran kudrat Allah anu ngarobahkeun urang Allah nu mentak ulah waka ngaji batin lamun pikih can beres. Sebab lawan ke pikir teh leungit teh lain berarti teu make eueuh pikiran kana pikir Allah. Geus ieu mah berjalan dengan sendirinya. Allahu akbar. Allah eta mah geus. Nu kos kitu teh geus jalan kacai geus teu kudu diinget-inget. Geus terbiasa tah mah. Kuari mah ngingetkeun keur aya dina takdir Allah. Nangtung teh ieu teh ku Allah ditangtungkeun, ruku ku Allah dirukukeun. Ngan lain boga pikiran kos kitu lain, tah mah hayal atuh ngaranna. Perasaannya anak geus lain nyana nu salat Allah bae Allah nu mantak kun Allah teh dibikeun ka nyana. Subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi idza arada Allah syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Cak Allah kulantar sia atuh geus aya aing kun aing dibikeun ka sia. Nu mantak sakecap nyata wali mah. Aya nu ngangsongkeun kalapa. Kiai, cenah setiap aya cai aya laukan. Coba ieu kalapa. Belah ku sia betok di jeron. Cak aing betok-betok. Lantaran geus jamung ti Gusti Allah ka dieu. Belah ku sia, belah aya betokan jerona. Atuh lamun urang bisa kos kitu moal mancing-mancing. Geus beri belahan bae geus ku urang mah dijualan pan bloon eta. Eta kos kitu. Kiai, lantaran sakecap jata jasa ieu naon nu diomongkeun percis jasa lah. Coba ku aing diisin-isin ieu wali. Ya kiai ya. Aya jawara, bangke ucing, ditenden, dihandap, dikubur, kemudian dicayan di rata-rata, undang kiaina, pertanyaan, tak kiai, coba eta tadi dihandap sama kiai, naon eta di jerona, buka, begitu dibuka, oh, maruhmu kieu mah jeung base di jerona belut, ye cek jawara, kaisinan, ye kiai kaisinan. Buka, caknya geus kieu isin ya kiai. Barang dibuka teh belut beneran. Pan bangke ucing jadi belut. Sakecap nyata kun aing dibikeun ka sia cak somprana helanan ieu mah hayang naon sia. Matak wali mah tuh lamun hayang sugih atuh mantep jasa nya nama. Bisa jasa ngan nya geus teu hayangeun geus kitu. Justru sugih teh ngahalang-halang. Tuh. Ya, nah iya asal geus datang ke perasaan kos kitu rakaatun sarakaat min alimin billah afdalu min alfi rakaat. In jahilin. Sebab dah atuh jana mah leumpang geus jeung Allah bae. Jadi innallaha ma'ana geus karasa ti dirina. Boga rasa geus jeung Allah bae mantap jana tilok loba salatna. Tilok loba, mantap beusi di lemur kiai tilok loba salat eta meureun. Eta meureun. Jadi jangan ngarasakeun nikmat cicing tilok robah ngeunaheun robah teh berubah ke perasaan batin cicing nikmat teh keur nikmat nya teh keur jeung Allah mun nangkarak mun nangkup cicing nikmat perasaan jeung Allah. Ini saya jaritakeunana tah mah urang menyaritakeun nikmat urusan perasaan ka Gusti Allah hese ngomongkeunana sebab hese nyaritakeunana lain dahareun lain inuman perasaan tah mah tak ieu lah jelema geus jadi ahli Allah model kos kitu nya nama cicing neulekeun kanu zikir neulekeun kanu salat geus aing nyebutkeun ambrang mah tuh henteu ngan bae ngan encan datang kanyahoan kenu datang maka jahoan tah iraqatun min alimin billah afdalu min alfiraqatin min jahilin billah. Tah kumaha engke tahapan-tahapanana manusia teh dibere tahapanana ku Gusti Allah sesuai jeung batinna.
disesuaikan jeung batin. Tahapanana datang ka mana didinya, tahapanana datang kadinya didinya, batin datang kadinya didinya mulyana, batin datang kadinya didinya mulyana. Nu mantak teu bisa kuari diulah-ulah. Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama, sebab manusia takut musyrik. Moal bisa lantaran jelema dimuliakeun ku jelema teh aya batinan anu hese dibahas, aya kolbu, aya ruhani sir nu hese dibahas. Hese tah mah ngabahas eta mah tita ulah dihormat ge. Ka Kangjeng Nabi geus ulah cium tangan, jasarua manusia teu bisa, tetep bae sieun bae, hebah bae. Ka sahabat ulah menuhankan manusia teu bisa, lain nuhankeun urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah. Sebab nyana boga darajat, nyana boga makom, didinya nyana aya makomna. Urang henteu dititah ieu ku sasage titah cium tangan, urang nah hayang cium tangan sorangan. Teu dititah kudu menghormati, bila perlu mah sujud mun dimeunangkeun ngan teu meunang. Ulah sabenerna mah cium tangan ge. Ulah komo ruku jeung sujud mah mah haram murtad. Ngan teu karasaeun nyanana. Sebab nyana teh ieu keur ngabuktikeun martabat si eta jelema. Meunang Gusti Allah disesuaikeun jeung martabatna jelema teh ngahormat teh aya Allahan di jerona. Tah lamun Muhammadiyah kurang dicaritakeun kos kitu kakarak nyai-nyayan. Ya lain nyarita jalan lain ngahormat ka jelemana, ngahormat ka ruhna. Ruhna teh geus Allah-Allahan bae. Ngan hese nyaritakeunana Allah ngaloyogkeun seperti kitu. Teu bisa diulah-ulah, teu bisa dikondisikeun, teu bisa bae eta mah. Dikondisikeun supaya kabeh carium tangan. Ai embung mah embung hate. Embung mah ae. Awas hati-hati, itu aya jelema gede di itunya, aya bupati urang kudu cium tangan kabehan. Urang tita cium tangan ka bupati, jadi najis. Allahan, aya ge korupsina di jerona. Tapi aya jelema ahli Allah teu dititah deui, nyana daek cium tangan, nyana daek diparentah, nyana daek ku maula. Lain ka nyana mah sapira nyana mandi ge tilok. Sapira nyana jelema cumplang-campling, cuman ruhanina aya Allahan. Sedangkan urang kapan nyembah ka Gusti Allah, sujud ka Gusti Allah, ieu jelema deukeut ka Gusti Allah, di jerona aya Allahan. Teu karasa urang teh ngahormat ka nyana. Jalain ka jelemana aya nu dikandung di jetah martabat eta teh dibuktikan ti jelema-jelema lembak lamun aya jelema norekat. Guruna nganyahokeun si eta rada jadi norekatna, aya tanda ngan mah dicaritakeun. Lamun aya jelema norekat menuju hakikat, jadi ka henteu atuh kajahoan, aya tandaan. Kajian teuing 10-an bareng ya. Sieu mah jadi kanyahoan ku guruna. Aya tanda kahiji eta cirina, tanda kadua eta cirina, tanda katilu eta cirina. Ngan moal dibejakeun moal aya, ngan nyaho bae si guru teh jadi teu budak mulai endek jadi. Aya tanda. Ningali tina reaksi manusia. Kos kitu kadinya. Si eta kitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana. Tak eta teh geus moal bisa dibohongan bae. Kahiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah, deuk ner-neran nyana teh dina thariqah kakarak deuk ner-neran aya tandana. Eta cirina geus dibejakeun dina kitab ciri kahiji kitu bakalna. Ciri kadua kitu, ketika naik jadi wali eta tandana. Nu matak jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali. Keur kaceplosan ngomong atau aya tandana. Atau aya tanda geus moal kasaliru kajen kumaha ge. Moal kasaliru geus aya tanda. 9 tanda kewalian aya di jelema. Memeh diangkat jadi walina, kakaraknyana mulai dek susulukan bae ge geus lain deui. Dina larangan-larangan aku nyana dijauhan, perintah-perintahna kumanehana dilaksanakeun. Bari ikhlasna geus ayaan, lain deui engke lain deui jasa. Tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak dek mengarahna lempeng. Mengarah dek lempeng, sulukna masih kena jauh kene geus aya. Bakalna reaksi geus aya. Reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae. Ke tahap kadua, ke tahap katilu kakarak mulai dek naik. Kanyahoan terus ka ditu da makom ieu kanyahoan nu mantek nyaraho wali. Situ wali. Pancena layari pul wali ilal wali berarti saya ngomongkeun itu wali nyana ge wali ulah loba omong siapa-siapa bae. Sebab dicaritakeun ge moal ka harti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tatah kagedean Allah nu aya di jero hate manehanana, kagedean Allah, kamulusan Allah,
kebersihan Allah nu aya di hatena kadeuleuna di mana dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tanda bayang ke bakal aya tanda-tandana tah eta teh jelema ngahormat ka dinya sesuai jeung martabatnya anak diulah-ulah gitu mah bisa kajian kumaha ge di zaman Belanda mapan kafir tapi tetep bae ngahormat Gus Dur berhadapan jeung Kristen ngahormat bae Buddha berhadapan jeung Gus Dur ngahormat bae geus puguh kiai mah di luar mah ngomongkeun Gus Dur buta lah Gus Dur kitulah dihareupeun mah hehehe da kumaha teu bisa dibohongan aya Allahan di jerona nu hese dibahas di luar mah kiai diomongkeun anulah deukeutan coba ge tek datang ke kuat bagaimanehana tek datang ke wani bagi deuk ngomongna naon ge makin ngomongkeun makin dihareup makin sieun lantaran naon berontak di jero nur ilahi na kamanehanana sieun bisa ngadaprek dihareup teu saeutik jelema nu ngomongkeun ahli Allah ndek ngomongkeun macam-macam di luar mah dihareup mah ngan teu jadi tape doang moal kuateun mantap naon kitu karena berjuang lamun lain ahli Allah moal bisa di luar diomongkeun bae ku saha bae diomongkeun hareupan moal bisa kumaha teu kudu ngomong ahli Allah mah nur ilahina nu berontak jara diberesieun teh heula nu mata kafir teh diberesieun ka kafir teh diberesieun ka Kangjeng Nabi kafir teh musuh diberesieun ka para sahabat kafir teh ngan saukur 3.000 Khalid bin Walid ngalawan 70.000 menang jauh seadag-adag sabaraha persentasena tapi menang perangna kunaon eta diberesieun kafir datang balik gekarak deuleu doang sieun geus ngogolepak teh heula endeu kumaha atuh kos jelema bogoh jasa ka awet tidak berdaya aduh bertekuk lutut kuat jasa apapun kepunyaanku akan kuberikan kepadamu aduh hatiku luluh di hadapan lu eta kos gitu ya sinar ilahi nur ilahi itu menang macam-macam sebab nyanana geus disogok moal bisa komoleutik geus da dibere sakitu bae teh dibere sakitu bae nyana mah ieu diomongkeun tilok ngomongkeun deui dibenduan tilok bendu deui deuk kumaha atuh dibere sakitu teh dibere sakitu lantaran nyana geus pake konsep Allah jamere teh lain jang nyana nu untung nu mere geus kitu bae teh hese jadina geus dibere sakitu teh dibere teu ngomongkeun hese atuh kajian gogoma ge di luar ngomongkeun sadadak hareupan tek datang kawani ngomong bagi nyanana teh nyaona naon nyanana mah cuma naon nur ilahi nu berontak ngancam ka dirina nu mantak aya bae istilah katulah eta bahasa katulah teh eta sing hade dan Allah eta teh kos kitu teh ngan engke si jelemana dibere pirasat ku Gusti Allah pirasat jelema mukmin wali teh leuwih naon gitu karena tajem tibatan pedang leuwih seukeut tibatan pedang aya omah irama mah lain lidah itu sangat tajam tajamlah lebih dari pedang eta mah kamakola Kiai Haji Roma Irama nah ieu mah nur ilahi hese geus tah ieu geus kos kitu tah rakaatun sarakat min alimin billah afdalu min alfi rakaat geus hese tah tandingna sebab nya mah teu keur salat ti Allah geus teu melu nya mah urusan zahir mah teu kaburueun hiji bae besi leupas ti Allah tah mantap urang nyaho bae jelema bodoh mah paeh teh paeh bae jelema pinter rek pinter ka Allah moal aya paehna nya mah sebab keur hirupna ge teu eureun-eureun ka Gusti Allah paeh so teh zahirna doang rohna mah Allah-Allahan bae terus teu paeh ahli Allah mah ngan pindah doang sebab keur hirupna ge Allah-Allahan bae nu bodoh mah paeh teh modar tapi ahli Allah mah paeh teh jasadna hungkul rohna mah tetep Allah bisa ku urang dihadiahan ya Sultan Aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani data aya naon sia Syekh Abdul Qadir mung urang maneh Abdul Qadir orang pondok tukang lauk bisa hadir Syekh Maulana Hasanuddin teu paraeh henteu jelema
Ayat tempatnya khusus, tempat para wali Allah, tempat para solihin khusus, tempat para ulama khusus, tempatkan ku Gusti Allah roh teh tempat-tempat mah. Nah, nu kakalayangan ka mancanagara, iyalah jelema nu diangkat jadi wali Allah, hayang ka mana bae. Nu mandak ka Mekah, ih ka pagi. Tuh. Ka Cikupa, ji aya di nu ngora. Lain deui eta mah. Roh daya, masyaallah, iyalah rakaatun. Ya min alimin billah ika karak sakadar skema-skema na hungkul digambar-gambarkeun seperti gitulah. Nah, lamun berangkat di awalna ieu nu leuwih hese urang geus jaritakeun jadi nama babari. Tah, jadi rumus namun berangkat da eta make makom, ieu make hal. Nah, ieu nu ku kurang-kurang deuk diaji ge wal narji ila ma kunna bisodadihi minal isyarah. Urang balik geura kana pembahasan nu kurang keur dibahas nyata tidak isyarah tentang hal fanaqulu wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarakal majruhu ila jarahim muhlikin lan lamun ninggal sapa wong kang den tatuan ila jajarhin ing narekahi tatu muhlikin kang ngarusak amata maka mati ya majruh wajabal kisasu maka wajib apa kisas. Walau alqahu fi ma'in lan lamun ibakeun ya si wong hu ing sakhos fi ma'in ing dalem banyu la yu'adu mugrikon kang orana den itung-itung ya ma'in ing kang erem kamun basitin kaya kang narima tenang pamakasam maka meneng yasa khosbihi ing dalem ma'in muntajian harekang turun miring hatta halaka malah mati ya sakhos pahadarun maka iku kang kasia-sia awa mugrikin atawa banyu kang ngerem la yakhlusu minhu kang ora salamet ya sakhos minhu saking mugrik illa bisibahati nanging kalawan ngojai failam yahsunha maka lamun ora bisa ya sakhos ing sibah au kana maktupan atawa ana ya sakhos te maktupan iku kang den zaminan atawa iku kang lumpuh famadun maka iku maha wa in mana min haridun lamun nyegah min saking sibaha faridun kang teganyar karihin kaya angin wa maujin lan ombak ngenen dan ngus pernah ngaji mah jadi ngeunaheun baca kitab teh ente pernah mondok mah sarua bae jeung daleukeun bongan sia teu marondok baheulana wa maujin lan ombak pasibu amdin maka iku sibih amdin arane wa inam kanatu lan lamun ngongangkeun ya sibahu ing sakos mentek santri mah hiburanana teh maca kitab budak sekolahan mah hiburanana teh neulean majalah nu kelek nang kadeuleu anu susuna geleledet ya santri teh teu pusing-pusing muka kitab abeh tambah pusing Daroga maka ninggal ya sakosa ing si bahafa
la diata fil azhari maka ora diat iku wajib ing dalam mungguh kaul azhar finarin atawa ing dalam genium kinul khalasu minat kang kongang apa salamat minas saking nar pamakasa fiha maka menang ya sakhos fiha ing dalam nar fafidiyati al-qawlani maka ikut tetap ing dalam diat utawi kaul roro wala kisos fi surataini lan ora kisos iku wajib ing dalam surah kang kaping do binari wa jundan iku tetap ing dalam geni utawi wajah kang wene urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo Martaib bin Wariyah nomor kedua kanggo Madhari bin Saolan Rawa Bolang katilu mah kanggo Mislan bin Saitem Said bin Sartias Hakim bin Sartias Sartiah binti Asrin Asma binti Ajari Rusmi kawidaran terakhir ieu mah toko mashab Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo almarhum Kiai Haji Suhi Polonco maot kamari dinten Jumat. Kedua Habib Musin Tangerang minantu daripada Habib Husein. Mudah-mudahan nu tadi kurang disebutkeun amina dilegakeun di kuburanana dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana tur dicaangkeun di kuburanana tempatkeun dina rahmat Allah diberi naimul qabri bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang masih kene ngabahas tentang masalah jurhi atau wajroh, tentang penganiayaan sampai ke pembunuhan anak. Tilu macem kamari ngabunuh teh nomor kahiji ngabunuh teh ngahaja disebut amdun. Nomor kedua khotoun kasalahan. Nomor katilu sibhu amdin sarupa jeung ngahaja. Sepanjang cerita nana tentang pembunuhan ayeuna urang nyaritakeun kelanjutan nana. Lamun aya jelema Zaid misalna dibacok ku Ki Umar bohewel tak nanyengkleh
tuluy dibawa ka imah hamuriring eta teh lamun teu gegeraan ditangani ku medis cek ukuran adat ieu bakal liwat. Pemberitahuan telah meninggal dunia Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan jam 6 pagi tadi di Cisoka. Kiai Haji Samir bin Kiai Haji Sugan di Cisoka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Fatihah ganjil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim المغضوب عليهم ولا الضالين. Ki Umar ngabacok Ki Zaid sehingga Ki Zaid bohewel, bahasana bohewel. Coba bahasa Melayu bohewel naon? Hese. Eta istimewa Sunda bohewel. Jadi kadang-kadang agak serem. Bohewel. Cek ukuran adat lamun tegegeraan ditangani na ieu bakalna asana lewat. Tatu model kieu mah bohewel, model kieu mah parah. Tapi Ki Zaid teu dibawa ka dokter, teu dibawa ka tukang urut, jadi ngantepkeun ka bohewelanana. Sapoe 2 poe masih bisa bertahan, 3 poe 4 poe maot. Nah ieu Ki Umar sebagai pang nu ngabohewelanana, apakah kena kisos apa henteu? Ieu jadi masalah. Termasuk lain masalah eta bae di Jojo. Jojo teh naon Jojo? Di Jojo dijotos kabeneran kenapa lipisanana deh bengkak gede. Eta teh apa ngemu di jerona kudu gegeraan dibawa ka tukang urut, dilempengkeun peredaran darahna, diluruskeun atau dibawa ke dokter melalui medis. Ieu mah diantepkeun bae ku dahsyat-dahsyat napang Jojo Ki Umar lantaran nya nama make menyem-menyem. Teu sawajar atuh sagagah-gagahna jeung sakenceng-kencengna leungeun tetep bae kena awak biasa-biasa bae. Tapi lamun geus dibacaan bismillah mau dibacaakeun gua. Aduh. Di Islam mah sebenarnya mah lamun urang tararakwa ka Allah kemudian make ilmu ti Kangjeng Nabi baik Al-Qur'an maupun hadis Kangjeng Nabi atawa bacaan-bacaan hizib-hizib ti para wali-wali Allah. Ujianna mah musuh sabaraha puluh atawa ribu cukup ku didelekeun doang. Teu kudu dilawan. Tapi nu jelas memang pohara. Syekh Abdul Qadir ajalani nuku urang erek dihaolan ieu. Nyana teh ngarasa capek mun lempang, ngarasa capek mun ibadah. Padahal nyana mah ti leuleutik da keneh geus aya anu mendampingi. Ketika nyana asup madrasah aya nu nuturkeun bae jelema kasep. Kasep kabina-bina teu kunyana teh teu ditanya teh dinaon tapi lantaran terus bae nanya muncak ngomong Sunda nama ai bapak nu kasep ieu saha
selalu nutur-nutur kula bae cek eta nu kasep ulah kaget ceng kula diutus ku Gusti Allah kula teh malaikat jang mendampingi anjeun coba eta taingannya nama resep jasa ngaji teh resep lantaran ditutur-tuturna ku malaikat anak urang mah resepeunana main cimplong resepen jasa anak urang mah mun nonton TV resepen jasa anak urang mah mun ngalakukeun maksiat atuh nu nuturkeunana teh jin nirjan Masya Allah paling leutik jin miing beda jeung Abdul Qadir mata geus loba lah dongeng eta keur waktu leutikeun mantak datang ka madrasahna paling dihormati nu luar biasa cuman dongeng kos kitu teh lamun lain dicaritakeun dinu cinta ka Tuhan Abdul Qadir pajar mengada-ada sebab eta mah lain seorang nabi seorang wali bangsa Muhammadiyah Persis bangsa PKS ngajebian nu kacarita kitu antak mun nyana ngajebian ka kula dijebian deui ku aing atuh mun jebi deui lamun dalil deui mun jebi atuh aing mah leuwih ngajebi ka jana gitu ta eta bahasa Melayu jebi naon coba ayo pokona Sunda mah kaya bahasa kamu mun dibawa ka Rawakidang waduh tah ieu masalah soal jojo soal bohewel nu kuduna dibawa ka tukang urut tapi henteu nu kuduna dibawa ka medis tapi henteu eta teh tadi nyaritakeun soal pangjojonya na kunjukan ka Gusti abdi teh ngarasa capek jeung letih mun abdi ka leuweung leumpang teh capek mun abdi ka gunung deuk ibadah ka Gusti capek nyana ngadongengkeun ja Nabi Gusti mah nu dipake ka cinta ku abdi Kangjeng Nabi Muhammad nalika naek ka gunung deuk kholwah teh nyana mah ku hampangeun emang Kangjeng Nabi kitu teh hampangeun eta naek ka gunung deuk ibadah kholwah di luhur atuh Kangjeng Nabi mah henteu napak tek 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 lek datang mah di luhur coba urang naek ka Gunung Karang dua balik bae ujian atuh pan Kangjeng Nabi manggal poe 3 poe sakali ke saminggu sakali terus ka ditu eta bulak-balik ka gunung emang henteu capek atuh Kangjeng Nabi mah ngan saukur katigalina doang ku urang plek 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 tuturkeun ku urang coba urang nuturkeun Kangjeng Nabi naik ka gunung ujianna datang ke tengah bage mad tunggu mad teu kuat teu Kangjeng nganggang teng 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 tek tek itulah Tuhan Abdul Qadir dongeng ka Gusti unjukan Gusti asa ku capek-capek teuing langsung dibere ilham teng peureum Tuhan Abdul Qadir baca ieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa bentak Tuhan Abdul Qadir langsung dibaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi ala qalbi hatta yurwa Bismillahi ala rukbi hatta taqwa Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa leumpang Tuhan Abdul Qadir nganggang leumpang jangan Tuhan Abdul Qadir datang ke gunung atau datang ke leuweung terus ibadah dibaca deh seperti tadi eta diuk teh teu robah-robah teu kudu ngadahar uduk teu kudu ngadahar uduk di handapeun tangkal Ambon teu kudu datang diuk teh ieu mah uduk 2 piring kopi rokok modalna ngaji teh gede bebeja ka pamajikan aing moal ngaji teh gede modal tapi datang ke jero majelisna Masya Allah sakumahaya cucukan teh bujur goyag-goyagan jangan nonton TV mah henteu kitu anteng teu dibacaan baca eta tah teu meunang direkam tapi lamun talar sakaligus eta dibaca ku urang ujianana manjur
manjur tak kudu kos gitu ilmu mata ada ngetak manjur guys tak kudu direkam-rekam di HP wah ku ada di kita seorang lulus balik Berita kedua karena Allah tolong diberitakan kepada nama Haji Supinah segera nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal dunia di depan parkir di depan parkir ditunggu tulisan api dokter dari budak ditunggu di depan parkir sekali deui kepada nama Hajah Supinah segera pulang karena ada yang meninggal ditunggu di depan parkir terima kasih orang mana sih atunya waing gitu eta babacaan kos itu jeung loba-loba deh teh keur carita ngajotos mah ngajotos mah lu bere we moal sakali babacaan ti Imam Abu Hasan As-Sazili ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hatta ti Imam Syafi'i di Imam Syafi'i emang kumaha kitu Imam Syafi'i atuh jangan lawan musuh mah teu kudu berhadapan delekeun ku urang delekeun bae geus delekeun ke nyana indit mun nyana teh indit urang nu indit salam Masya Allah eta babacaan tadi Tuan Abdul Qadir terus diturunkan ke muridna ngan teu sambarangan eta maka karak babacaanna doang diwiridna jem sabaraha eta nu mahal jangan buka kuncina sebab kula babarengan jeung abah kula ka Jogja eta teh mur waktu lantaran di Jogjana muriang naik mobil sedan supir Pak Sumantri orang Curug berangkatlah begitu berangkat model ti dieu atuh ka Banjar teh nu kudu dikejar saat eta mah atuh can aya tol tapi cuma 4 jam ka Banjar 4 jam tengah ti Banjar ke Yogyakarta kemudian cuman 5 jam beres ti Banjar ti Jogja ka Banjar deui nganterkeun kula sanggeus sakitu pan ceurik bae tah Haji Jalal teh keur orok keneh ceurik bae cak abah teh ulah ngendong urang balik bae ih kan rencana deuk ngendong ditulah balik bae balik horenganan abah doyong jadi mitoha horenganan keur digugulung nungguan abah di dieu naik mobil teng ti Banjar teh balik ka dieu ngan 4 jam ngah teh geusana pan isi mobil cara repet amat ti dieu ka Banjar ti Banjar ka Jogja ti Jogja ka jadi mun kurang dipikir teh teu kaharti kok cepet amat lamun ti Banjar ka dieu ngan 4 jam geus teu kaharti ka Bandung ge ka Bandung 3 jam naekna teh 3 jam setengah geus ader-aderan eta teh mun mobil Avanza mah ngaguling di jalan komo pamere atut mau datang bae pokona mah wah ieu mobil nu nang meuli cash kayak murni Avanza mau datang sang kilang kuku mah ge apeng-apengan kecuali sekelas Innova lain deui geus rada berat soalna bobotna tah eta teh harita sedan lah sedan biasa ka dieu 4 jam ti Banjar jalanna berliku-liku teu kaharti oh iya orang dibaca tanu tadi teh mentak kurang ge engke lamun deuk kilir baca eta cepet jadina tah masyaallah ngan kudu dibaca heula jam sabaraha dibuka kuncina kudu ditanyakeun ka Tuan Abdul Qadir Der eta jam sabaraha Qadir mana sih aya tidak babacaan model kos gitu baheula kulantaran aya santri ditangtangan main bola bae di Bandung ditangtangan main bola kurang lembur santri teu bisa der bae emang teu bisa mah main bola teu pugu operanan apa
nya nama dioper teh lain ka hareup endahan ka tukang. Nah ieu mah der bae ku greget-greget nah aya santri urang Banten ngadu di dinya. Begitu bola ku jana disepak ngabledug. Pepes bola. Neangan bola anyar deui ngadadak meuli bola anyar. Lantaran tarung ieu mah atuh jeung urang Bandung jeung urang Wetan. Urang Banten jeung urang Wetan ditarungkeun. Berangkat deui, disepak deui ku nya. Waduh. Cek urang Bandung ulah-ulah kena aing ke deui. Suku mun kena aing rengkot aing. Cak wasit geus-geusan bae geusan. Ieu boleh terus ke main bola ieu mah. Aduh lamun kena suku ra rengkot kabeh ieu mah. Eta teh aya babacaan pendek babacaan mah jang paranti nyepak teh. Asa ulah napas, tarik napas kalur. Iya bak kok sakitu doang. Usapkeun ka suku. Go, coba ge pejeh ge, coba anak urang ujian. Artinya parenek pembacaan nama parenek. Masya Allah. Tapi lamun geus kataekanana atuh teu kudu musuh heulanan embe baheula kurang dicoba. Eta babacaan anu pohara luar biasa geus ditajribah ku para wali-wali Allah. Lempang ti dieu ka Surabaya. Perem. Bila perlu di luhur jalan kereta. Di titahna tak di luhur jalan kereta. Dicek. Luhur jalan kereta pan urang ngecek ilmu teh kitu lamun kagagahan kotok karak turun. Kotok karak turun teh lamun diome ku urang man anakna galak tah. Nah, kotok ge indungna ku urang toel teh. Aju urang ngebeten. Memeh kotok ngising urang heula. Atuh aya babacaanna. Ta eta Islam mah kaya dengan nu kaya itu Osama bin Laden geus sabaraha kali ditewak, geus sabaraha kali di naon ngaranna ditembak dan lain sebagainya. Tapi kan Masya Allah lolos dan lolos. Adapun kamari maut ajal geus teu bisa diganggu gugat ajal mah. Tapi perjalanannya na timimiti ditewak, timimiti dibantai, ditembak. Emang teu ditembak waktu kerja Amerika ditembak. Begitu ditembak seri we Osama mah. Lagi cekurang tembak seri. Cekurang Amerika lain jelema yang kaluarkeun. Ongko dikaluarkeun di teangan deui kunyana. Eta tah Osama bin Laden boga elmuna ti mana? Ti Kangjeng Nabi. Matak atuh baheula eta teh anu di Bogor teh nu diasuhun ka botol. Masya Allah di zaman Soekarno. Diasuhun ka botol pan jelema asup ka botol. Tak orang Belanda neuleuk ka dinya aya di jero botol. Waduh. Jene. Di jero botol teh kumaha ngalawanna. Aing mal bisa cek Belanda nyana geus nyumput di jero botol. Soekarno eta emang teu dibantai, emang teu ditembak, emang teu dianiaya ku Belanda. Beuh luar biasa. Can waktuna maot mah teu bae. Seret di kuma nang ti mana ilmu Soekarno menang tapa ilmu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mantak dek jadi pamimpin teh kudu tapa heula. Mantep urang nuturkeunana. Nyana jadi kalang dada masyarakat dihareup ketika ngalawan musuh aing dihareup ngeunaheun urang teh karasana kadada kos urang babaturan bareng jeung babaturan lempang ti peuting. Aju kerek tenang insyaallah kasih anak tuturkeun aing ku sia atawa sia dihareup aing nyekelan sia. Jadi mau ngeunaheun kanu nuturkeunana ieu mah pamimpin teh krek eno asana ieu juri cager ieu asa ulah numpat yuk ada banyak pamimpin kos kitu atau teu ngomong deui brebat teu lah atuh acak-acak tuh. Neta kudu boga babacaan paranti ngahareupan musuh geus leungit wari kos kara itu mentek geus eueuh nyalian geus eueuh harismaan Islam teh kunaon eta nu mantak laas ku Golkar dilaaskeunana teh bel ku Golkar mah kiai-kiai wiridanana teu manjur lantaran kadatangan Golkar teu malanjur kiai Golkar mah kabeh. Golkar aisalian Golkar suara baik termasuk sekupi teu manjur kudu cicing bae abeng malah lanjut
nyekeran ilmu wali mah berat teh tapana lain wiridna. Wiridana mah gampang tah mah di buku ge loba. Tapi tapana nu hese ge anti terhadap dunia, anti terhadap pamere-pamere. Menta maksudna anti menta. Ulah menta eta nu berat. Daya Ki Zaid kajojo ku Ki Umar atau bohewel kemudian menurut cak adat mun teu gegeraan ditambahan bakal maot ai praktek bener-bener maot walau tarokal majruh mun ngantep Zaid anu bohewel ila jajurhin kana nambahan bohewel namuhlikin anu cek adat bakal maotkeun pamata kulantaran diantep haju maut Ki Zaid wajabal kisos tetep bae Umar wajib kisos balas pati deui paehan Ki Umar teh Masya Allah. Walau alqahu ala ma'in la yu'adu mugrikon pamakathafi muntajian kamun basitin pamakathafi muntajian hatta halaka. Ki Zaid gelut aduh omong ejeng Ki Umar kulantaran Ki Umar mah rada gagah kabeneran gelutna di handapeun di luhureun empang ai empangna ngan saukur sabiti sakit. Empang nate sadangkul doang caina sadangkul doang jeung empang nagela tepati gede dicekel kulantaran Ki Umar mah pernah belajar penca di Cikalong cekel balamkeun buah ka empang mun kira-kira Ki Zaid hudang salamet mun kira-kira Ki Zaid haju ka sisi salamet. Eta mah Ki Zaid dibalangkeun ka empang nya nama cicing bae blor teh Ki Zaid. Cicing bae ngojain teh hudang teh mul hudang mah salamet tapi nyana endahan turun miring. Turun miring teh artina aju tenang-tenang we di jero cai teh kieu blor teh Ki Zaid. Atuh Ki Umar ge kageteun dibalangkeun ka cai sakitu aju teh hudang deui. Digerokeun ku Ki Umar. Hudang sia. Tetep bae jadi teu hudang kitu gadengeun pan dicai mah. Hudang sia. Tetep bae teu gadeng. Benang 10 menit kerbek setengah jam geus rada goyang-goyang. Aya sajam kalur pae. Ngambul kalur pae Ki Zaid teh dibalangkeun ka cai nu deet. Anu henteu bakal ngerem. Mun hudang ge cenah mun hudang bakal bisaeun. Teu kudu ngojai deui jacaina ge boro-boro sabeungan ge sabitis doang atau sapingping doang. Tapi Ki Zaid da dibalangkeun ka jero cai endahan ngedeng bae teu gerak-gerak acan. Kumaha mun kira-kira Ki Zaid gerak udang salamet tapi Ki Zaid dibalangkeun ka cai cicing bae. Walau alqahu lamun Ki Umar malangkeun Ki Zaid pimain ka jero cai caina nu layu adu mugrikon tekareken bakal ngerem kamun basitin caina anu ngampar anu tenang aiprak pamakasa di jero cai Ki Zaid cicing bae bahkan mutojian pihi nyana teh miring-miring turun miring di jero seperti nu menikmati aiprak teh barang kebal saja mata waleuwih hatta halaka bungkiang pae eta Ki Zaid teh takumaha teteh hukum anu kitu pahadarun kasia-sia tamat aya kisos henteu ka Ki Umar diat ge henteu naon sababna sarua jeung bunuh diri berarti tama Ki Zaid jaksa kira-kira mun Ki Zaid hudang bisaeun mun Ki Zaid hudang teh bisaeun jasa tapi ieu teu daek hudang nyana di jero bae berarti bunuh diri tama Ki Zaid teh frustasi meureun. Emang begitu diselidik oh kematian Ki Zaid teh ieu mah katitih katutu hartina kumaha tata dina barang dideuleu dinas sanan kantongna teh aya surat barang dideuleu suratna dihandapna teh oh sekian kasihmu sayang aya dibaca di luhurna oh Kanda Zaid hubungan kita yang telah kita jalin selama ini
Barangkali hanya sampai di sinilah. Kita saling doakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan pendamping lebih cantik dari aku. Begitu pula aku. Hehehe, mantep. Karena yang memisahkan adalah mungkin suratan. Di samping itu orang tua kita yang tidak ridho kepada kita untuk menjalin. Waduh, sekian kasihmu Sarwiti Cikupa. Berarti ya kisah ente ya, berarti putus cinta pusingnya nanti ya. Emang tak tadi nage merenannya nanti ada apakah baygon diinum ku aing apa minyak tanah ya. Geus kitu bae ayo prak adu omong jeung Ki Umar dibalangkeun ka cai. Ieu mah berarti kabeneran lah aing geus bae di jero cai bae lah. Dikira-kira seperti eta lantaran aya tanda-tanda bahwa nyana diputuskeun cinta. Tak eta teh ya lamun nyana hudang eta salamet dikira-kira sebab lawan cai nage deet jeung atuh deui teu membahayakeun kemudian paeh hadarun teh mah Ki Umar teu kudu dikisos teu kudu bayar diat lantaran motif daripada pembunuhan zahirna mah dibalangkeun ku Ki Umar orenganan tabab pasti bunuh diri teh mah Panggilan kedua untuk Hajah Supinah dari Kedaung Barat. Hajah Supinah dari Kedaung Barat segera pulang karena keluarga ada yang meninggal dunia. Ditunggu sama Haji Ar di parkiran. Pada Hajah Supinah segera meluncur ke parkiran. Ialah soal pembunuhan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mugrikin la yakhrusu minhu ila bisyahatin. Ki Umar malangkeun Ki Zaid kacai kebenaran caina ieu adalah mugrik lantaran di dieu ku urang ketinggian airna ieu adalah ngaliputan Ki Zaid liput di Ki Zaid jero berarti liput di Ki Zaid jero komo budak macacak-cacak Ki Zaid dia liput wari kumaha lamun Ki Umar ngalungkeun Ki Zaid ka cai anu caina ngaliputan Ki Zaid jero berarti atawa caina kenceng anu ngabahayakeun model di kali di sadane caina gede atawa di ditu di pintu air nu sok itu naon karangarana kencengna dibalangkeun ka cai nu model kitu kumaha tah lamun maot jadi balangkeun ku Ki Umar kacai anu gede nu ngaliputan Ki Zaid nu moal bisa salamet kecuali kudu ngojay mun ngojay mah salamet ngan ieu mah teu ngojay na teh dua masalah mungkin bae karena teu bisa atawa bisa ngan aya gangguan angin ngojay mah ngojay tapi aya gangguan angin gede atau ombak terlalu gede atau teu bisa ngojay ieu kumaha tah lamun kos kitu Ki Zaid dibalangkeun ka Cisadane kebeneran teu bisa ngojay Bailam ya sunha lamun Zaid teu bisa ngojay na ieu mah Pak Amadun berarti sarua jeung ngabunuh ngahajak nama Ahmad berarti ieu mah atuh Pak Amdun kos kitu mah kisos deui bodohnya umat balas pati kisos Zaid dibalangkeun ka Cisadane ku Ki Umar kemudian Ki Umar teu bisaeun kana ngojay paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar atawa aing ngojay mah bisaeun ngan kabeneran diborong kos digapit leungeuna di talian sukuna di talian dibaringkus aju dibalangkeun ka cai sanajan bisa ngojay hese lantaran dibaringkus paeh Ki Zaid teh kisos Ki Umar insyaallah
Zaminan atau Ki Zaid keur ngorana mah ieu hebat jasa ngojaina lantarannya nama aya keturunan Bugis. Urang Bugis bapan Masya Allah di jero cainya nama biasa kuat genep jam di jero cai. Wallahu alam ta urang Bugis kumaha meureun. Urang lamun deuk ka Lampung meh ka Lampung di kapal malangkeun duit eta urang Bugis di jero teh perebut duit. Ya Allah sajam 2 jam di jero eta di jero Masya Allah. Nah ieu konon cenah keistimewaan orang Bugis di jero cai teh bisa genep jam tapi mun maca Quran mah teu kuat teu. Orang Bugis eta ngojai mah jagona jago jasa ieu teh Ki Zaid teh ngojai teh cuman kuari mah setruk jadi teu bisa ngojai atuh boro-boro ngojai mah boro-boro ngojai setruk mah leumpang dihara rese lumpuh atawa setruk kebeneran boga masalah jeung Ki Umar lah cek Ki Umar ku aing lewatkeun dia dicekel balangkeun ka Cisadane pae kisos Ki Umar teh sanajan bisa ngojai tapi teu daek ngojai teu bisa senang sanajannya dibalangkeun teu bisa ngojai isos dibalangkeun bisa ngojai ngan dibaringkus isos dibalangkeun ayeuna ku Ki Umar teh lantara nyanana geus kitu naon setruk atawa lumpuh tetep bae kisos Ki Umar teh. Wa ilmana min haridun karihin wa maujin pasibu amdin Zaid dibalangkeun ku Ki Umar kalawut sabenerna mah Ki Zaid teh jago jasa ieu ngojaina lantaran aya keturunan Bugis begitu manehanana muncul ka luhur deuk ngojai teh angin gede jasa nabrak deui ka manehanana sehingga teu datang-datang ka tepi pantai teh lantaran nabrak angin bae leles Ki Zaid teh geus eueuh tanaga kuari mah jagona Ki Zaid ngojai lantaran berhadapan jeung angin eueuh jang mun tayang naon bae papan ke naon paeh Ki Zaid teh sibhu amdit berarti ieu termasuk kana sibhu amdit diat 100 onta. Masya Allah mahal jasa nyawa teh mahal. Oh maujid atau Ki Zaid dibalangkeun ka laut kemudian jago aing ngojai nama ngan begitu ngojai berhadapanana jeung ombak anu sakitu luar biasana nabrak ombak teu bisa-bisa teu nepi-nepi neangan jang pamuntayangan misalna papan karet ban komo parahu mah eueuh sehingga nyana leuleus jasa geus teu daya teu upaya paehlah Ki Zaid Ki Umar jatuh hukumna sibhu amdi kumaha lamun bisa ngojai ngan nyana teu ngojai Zaid jago jasa ngojaina dibalangkeun ka laut tapi nyana teu daekeun ngojai wa in amkanahu wallahu a'lam bissawab.